Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang udai dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa, oge anu di kota. Dina waktos ayeuna ditatang S channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda Deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang brahmana. Pamiarsa anu acan noel subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Ditatang S channel ngahaturkeun milujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna Centang Barang Kurais Purwacarita. Gesabulan Palembang Gunung neang luang pikeun lasan Prabu Talaga manggung nusasat mitohana. Tapi angger teu panggih citra singa nusasat geus lila kumaula ka raja. Angger teu apal di mana permati raja teh. Lila-lila menang beja. Cenah nu apal kana Pati Prabu tala manggung teh iwal ti abdi kinasih raja Ki Centang Barang. Geus sabaraha dilolo dibelaan ngupahan jalma nu dianggep dalit jeung manehna, tapi kabeh ge lakek teu bebenangan. Palembang Gunung beki penasaran. Geus manggih beja kitu mah hiji mangsa eta abdi kinasih Prabu Talaga manggung teh dihiras kakapatihan pikeun ngawangkong Gusti Senopati Arya Palembang Gunung. Rada hareugem asal nama diondang ka padaleman mangsa janari leutik kawas aya Pancabaya nu mikoha nu ngancam nagara. Meninggal laper nempa pangbeluk Gusti Arya teh hate dagdigdug tutunggulan awak ngeleper asa tepuguh rasa yang hareupan patih nu kawentar telengesna sahaok kadua cakok teh lain bebohongan mangka ayeuna ngagerona teh liwat tengah peuting kawas taya deui isuk. Tangtu ieu teh aya hal nu penting liwati penting. Boa ayeuna tungtung hirup teh saha nu teu nyangka kadinya atuh da geus pada nyaho kumaha talajak ieu patih pamabokan teh. Sampurasunun tuang kuring cunduk seja sumujud. Centang Barang nu kakara mancat kana punden pamengkan harampoy ngesod. Cedok nyembah ngawiskeun ajarih. Kesang tiis ngorolok dina tonggongna. Jibruk ngahiuk bau tina kampret poleng nu hapek bakat kucu carang dipake. Rampes bagia sumping Mamang Centang Barang. Yap ka dieu rada deket. Palembang Gunung budina bear marah mai beda cara ti sasari make mapalkeun kalalawang sagala. Centang Barang sod ngesod ka hareup ngadeukeutan kursi pangdiukan Senopati. Diukna merenah dina dampar permadani nuri neka siga sarwa rukmi. Rada aheng ningali laku Ki Patih sarupa kieu teh make marah mae ngajak seuri sagala. Lakadalah aya naon ye? Centang Barang ngageurentes hatena pinuh ku rupa-rupa patalekan. Salsa wae Mamang, kop atuh nginum heula cai mawar dina cangkir perak paragi kula. Palembang Gunung nyaan peuting ieu mah keur leungiteun jurigna. Centang Barang asa teu pangrenah hate nyeeng obahna kabiasaan Senopati nu sakitu dipikasieuna ku jalma samengsi karaton. Sumuhun Dharma nganuhunkeun kana panyaur nampi timbalan Gusti panutan. Song deui Centang Barang nyembah. Nya syukur ari turut keneh ka kami mah tanda Mamang teh abdi satya nagara. Salse wae Mamang ukur hayang dibaturan kawas Mamang maturan Rama Prabu we geuning kumaha. Reg heula ngarandeg niangan pikecapen nu merenah. Teu maksad ngalengkungan suku sambung laku biwir sambung lemek. Dharma rokrak dinyawaan ngiringan sapaneda. Song deui Centang Barang nyembah. Brai hatena ngagabrai caang geuning pimilikeun nu nyamper ka aing teh asa teu kungsi ngimpi dipapalkeun nini anteh ngrilingan saangna bulan. Di mana jurig mawa kudanan ieu teh? Sajroning tungkul hate Centang Barang rame norowoco mapantes segala rupa. Syukur atuh ari kaharti mah tah ieu kula mere duit sapundi emas bisi gering jadi pikir. Era ku pesen ama Prabu nitip Mamang pang nguruskeun. Song duit sapundi emas dibikeun. Centang Barang ukur olohok ngembang boled asa teu percaya kana panenjo nu teu sasarina nu diintip Pati ari nu datang bet cahaya ka bagja bet asa patukang tongkeng jeung sangkaan ieu mah. Sapundi emas? Ambu-ambu atuh.
bisa hirup 10 usumen bari sila ipis, temikir nyeblok temikir tandur. Kerentes hate centang barang, kacuriga hate na mimiti pupul lantaran kabeli kakaheman Gusti Arya geus poho kana wiwitan kunaon Ki Arya jadi robah pamulu. Cedok nyembah ngesod mungkur geus tepi kalalawangan cong deui nyembah muntirkeun badan bari mangehan sabuk kotok nonggeng dipurekan sangkan tekagok ngalengkah. Geus aya 5 lengkah mungkur ti pamengkang. Gusti Arya ngadeg laju ngagerodei. Mamang, mamang keheula kita. Bet aya carita nu can enggeus, kula teh poho. Yap, kaji deui, gage heula ka dieu mang. Centang barang disiblek dina jalan lumutan. Kawantu harita teh bulan keur poek teka ciri tincakeun. Kari-kari pikiran keur maleweng ngajaul ka uwung-uwung, ngayangkang di awang-awang kaseret ku impian endah, ngarampa kumaha jeung ka mana bakal sabang ngabalancakeun pundi emas. Yap mang, giek juk deui. Aya nu poho puguh ge can kabadamikeun kakara sakolepat bieu pikiran kieu teh holna. Palembang gunung ngagupai centang barang sangkan diuk deui dina urutna. Saenggeus mernah kakara Palembang gunung mapes carita sangkan dipercaya boh ku ingkang garwa pon kitu deui ku centang barang. Lain mamang, kami teh betras kapikiran mun nya aya karaman nu bakal ganggu ka negara. Aya bajo nu niat ngarempung negara, kumaha urang rek peta. Centang barang semet tungkul teu bisa nembal kana pananya. Lain pikiran naing atuh nu kieu mah. Teu maksud ngalangkungan, bok bisi teu tepi pikir rumaos tuang kuring mah pikirna ukur sasau payung sacaang damar nyaheureut nyarupek Palembang gunung seringeunah. Lain kitu mamang, luang mah lain tina bool entog tapi tiba pada batur. Ayeuna mah urang pada pikiran sangka negara salamet bisa ngabendung bancang pakaweuh. Aya nu aneh mang, saban Rama Prabu Suwung di negara sok aya bae nu niat aniaya ka negara. Sugan mamang apal naon atuh nu jadi tanceran negara teh kudu kakoreh. Penting ieu jawabanna ku mamang, sabab negara teh keur bener-bener kaancam bahaya. Centang barang ukur ugek-ugekan teu apal kumaha kudu nyarita da bakat ku teu apal teh ya. Geus rada lila haneng-haneng teu aya nu ngajawab. Taya deui dunanya, pok deui Palembang gunung nanya. Kumaha mamang? Apal sugan? Centang barang bati pias karasa bujurna kokompodan. Boa leupas deui emas teh, malah leheung basa mun ukur emas nu leupas. Kumaha mun pati pigantieunana, ngan eta nu kapikir dina hatena. Teu apalnya. Nganeng heula sakedeung. Ngatur waktu jeung siasat. Ke. Kumaha lamun wesi kuning kiai sangga buahna. Ari ata naon kasiatna? Brai hate centang barang muka. Lelembutana kumpul deui nu kitu mah ngan manehna nu apal. Cong nyembah. Paraluan gila ku azirih teu maksud mapatahan ngojai kameri. Saenggeus ningali Gusti Patih mere tanda sangka nuluykeun song deui nyembah. Sangga buana teh mangrupa wesi kuning pusaka nu jadi panggabuan para raja di satatara Sunda. Sing saha nu mibanda bakal jaya salawasna. Lain bae jadi tumbal kajayaan Gusti Ratu, tapi mun teu ampih dina diri, teu ngawadah dina awak, bakal ngabadi jadina. Amun kitu mah atuh nu jadi tugar kajayaan talaga teh sangga buana nya mang. Teu maksad ngalalangkungan, kitu katerangan jangan nuges moyan di negara. Hanjakannya mamang. Palembang gunung humander. Centang barang ngawani-wani maneh netep banget kaki pati nu ngadadak rumok. Nya hanjakalna teh dicekelna ku Rama Prabu. Tah dina kacanir bangban kieuna yeuh urang teh teu bisa peta. Kuring mah yakin
talaga teh bakal diranjah ku urang Indraprasta. Mangka Kanjeng Rama tos sakitu sepuhna jigana bagian kula ayeuna nu kudu tandang nyelametkeun talaga. Talaga bisa langgeng tanjer di buana. Palembang gunung ngaruhuh panjang kawas nu enya bingung jeung susah. Hatur punten nun, teu maksud goroh omongan. Sangga buana mah ukur tumbal kadigjayaan nagara nu teu tiasa dihayang-hayang, teu tiasa dipiboga kusing saha nu pikahayangna, tapi istuning sakarepna. Nya kitunya mamang, ngan eta kasaktian Rama Prabu teh pandina ajian Batara Karangna nya, teu teura ku gurinda atawa teu tedas ku tapak paluning pandai. Teu aya pakarang nu mahi ngalawan kasaktian Rama Prabu. Ngahuleung heula sakedeung. Nya mun kula nu boga ajian sakti sarupa kitu teh, meureun aya sisiku si wuluh-wuluh mau ngamuk Gajah Meta moal kudu ngandelkeun teuing baturnya mah. Kuhayang teuing sakti jiga Kanjeng Rama. Palembang gunung api-api humendaeur. Lebah dieu bener-bener Centang Barang teh nincak pitapak. Teu sagawayah Gusti Patih nu bisa ngawasa ajian Batara Karang, ukur jalma-jalma nu teu aya udelan kawas Gusti Ratu. Hanjahakalnya mun segula boga, jigana rek diparabkeun we awak teh kanu narajang, rek saha nu kuwani ngalawan. Urang mah tinggal ngecer bae mun itu geus capeun. Plus Centang Barang kaciret ku omongan wawayanggon nya upami teu kena mamatihna, coba meninggang kana ping-ping kiwana barora katiru ku pakarang seket atawa mati, dalah ukur kakoet gepan langsung tiwas. Eta teh permatina ajian Batara Karang teh. Palembang gunung seriletik, hatena mah surak ajreg-ajregan, asa ngeureud marmut menang uncal, tapi ku pinter nyumputkeun semu. Dasar lagu tukang tipu, sabada ngahineng sawatara waktu. Bet kalalanjonan kula mikir tehnya mang, kajen atuh teu boga Batara Karang ge ari kira-kira eleh kadar kakoet mah, mending kasaktian nu ilahar bae atuh ari kitu mah. Palembang gunung ngahaja megat carita sangkan jadi racun nu nampar dina pikiran Centang Barang. Sugan jeung sugan duit emas sapuni teh bisa marabun abdi nu geus pikeun model Centang Barang. Centang Barang nu teu apal kana niat jahat minantu raja teh teu sadar yen ku jalan mere nyaho permati raja teh sarua jeung mantuan Rajapati. Dina hiji peuting, jalma-jalma nu niat aniaya teh megat Sang Prabu nu keur semedi di sanggar palengatan. Barang anjeurna kaluar ti kamar, jug-jug aya nu numbak di lempag meneran pisan kana ping-ping kencana. Raja teh tiwas saharita. Tapi dina pungkasanana Centang Barang nu narima akibatna memeh maot Raja Kedal Supata. Centang Barang maot sabada awakna beak digegelan ku dirina sorangan. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tetang Channel mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Ayo urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan ukitu carana jati diri Sunda henteu leungit, lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak inju urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.